Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Palargi sadaya nepangkeun wasta simkuring dina rumah. Simkuring mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dina danget ieu simkuring sejarah dongeng keur ngingetan kasalerea utamana kajajaka jeung nonoman anu diwae Pasundan umumna sakuliah Nusantara. Ieu carita ngan saukur carita atau dongeng keur ngingetan budaya Sunda anu judulna Si Kabayan Ngalatutut. Palargi sadaya wilujeng ngaregepkeun. Kabayan oleh es barang teuing pisan gawe nasi akang mah ngalang-ngalang tutut atuh kaditu jeung dengan sangu. Kamana ngalana? Kaditu ka sawah nu loba mah sok di sawah nu meunang ngagaru geura. Teo si kabayan leumpang ka sawah sarta neangan sawah anu tos meunang ngagaru. Didinya katembong tutut loba lantaran caina herang. Jadi katembong kabeh. Tutut mah loba pating goletak. Tapi barang ditegas-tegas ku si kabayan, katembong kalangkang langit dina cai sawah. Manehna ngarasa sieun ningali sawah sakitu jerona. Padahal mah sajengkal-jengkal acan ge henteu jerona. Sing jero teh kalangkang langit. Cek si kabayan dina jero pikirna. Iteung. Ieu sawah jerona mending kabina-bina. Kumaha dialahana eta tutut teh? Lamun nepi ka teu beunang aing era teuing ku si iteung. Tapina eta tutut teh sok dialaan ku jalma. Dek dilegetan baik aing. Geus kitu mah si kabayan leos ngalaleget. Barang geus meunang dibelitan kana nyere di jejeran ku awi panjang. Sabab pikirna rek ti kajauhan bae ngalatututna moal deket-deket sawah da sieun ti kecebur. Si kabayan ngadekul ngalegetan tutut meh sapoe jegut. Tapi teu bebeunanganna ngan ukur hiji dua bae. Kitu oge lain beunang ku leugeut. Beunang sateh lantaran ku kabeneran bae. Tutut keur calangap talapokna katepelan ku leugeut. Tuluy nyakop jadi beunang. Lamun teu kitu mah puput moal bebeunangan pisan. Sabab ari di jero cai mah eta leugeut teh teu daekeun napel. Komo deui tutut mah da aya leleueuran. Di imah nyieteung geus ngala salam sereh jeung koneng keur ngasakan tutut. Lantaran si kabayan can balik keneh bae, tuluy disusul ku nyi iteung ka sawah. Kasampak si kabayan keur ngalegetan tutut. Ih kabayan, nah ngalah tutut maning kudu dilegetan segala. Kumaha atuh da sieun ti kecebur akang. Deuleu tuh tingali ku maneh sakitu jerona. Nepi ka tembong langit. Nyi iteung bari gegalengan si kabayan teh langsung disuntrungkeun brus ancup ka sawah. Hehe euy. Daget geuning deet geuningan. Palargi sadaya sakitu panginten singkat dongeng Si Kabayan Ngalatutut. Ieu dongeng oge mangemuka pancen dina mata kuliah bahasa Sunda. Hapunten dina samudaya kalepatan. Saninten buah saninten dipilih di parapatan. Hapunten abdi hapunten